Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji fasal. Furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus. Isnani eta aya 2. An-niyatu kahiji niat wa tamimul badani jeung kaduana nyampurnakeun badan bil ma'i ku cai. Faslun ari ieu eta hiji pasal sahiji. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10. Al-islamu kahiji Islam wa tamyizu jeung kaduana hideng wa niqa'u jeung katiluna kudu bersih anil haidi tina haid wan nifasi jeung tina nifas. Wa amma jeung tina perkara yamna'u anu matak ngahalang itu ma wusulal ma'i kana nepina cai illa basyarati kana kulit. Wa alla yakuna jeung ulah kabuktian ala udwin netepan kana anggahota naon ma perkara yughayyiru anu matak ngarobah itu ma al ma'a kana cai. Wal ilmu jeung kudu nyaho bi fardiyatihi kana kafarduanana wudu. Wa alla yatakira jeung ulah nekadkeun si jalma fardan kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang kafarduanana wudu sunnatan kana sunat. Faslun ari ieu teh hiji pasal sahiji. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya eta aya 4 pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khuriju eta aya nu kaluar min ahadi sabilaini tina salah sahiji palabangan 2. Min kubulin tina kubul au duburin atawa dina dubur rihin angin au ghairihi atawa lianti angin ilal mani angin cai mani. Asani ari anu kaduana zawalul aqli eta leungit akal minaumin ku sabab sare au ghairihi atawa lianti sare. Ila nauma qaidin angin sarena jalma anu diuk mumakkinin anu netepkeun mak adahu kana pangdiukana si jalma minal ardi tina jagat. Asalisu ari anu katiluna iltiqau basyaratai rajuli eta paantel kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiraini anu pada gede duanana. Ajnabiyaini tur pada sejen duanana min ghairi hailin bari teu make hahalang. Arabiu ari anu kaopatna masuk kubuli adami eta nyabak kubulna anak Adam au khalaqati duburihi atau nyabak pubunderna anak Adam bibatni rahati ku dampal tampah au butuni asabiha atau ku pirang-pirang beuteung ramuna si jalma. Wallahu a'lam bishawab.